Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa subscriber Mang Cecep Goro Bacep anu satia satuhu manco di payunan HP sewang-sewangan di mana bae ayana dina dangat ayana urang neraskeun hanca dongeng kaduyung ku babu bagian ke-23. Ieu iasana Bapak Ka Sukarna. Satu acan dipedar ieu dongengna sakumaha biasa ka pamirsa anu name sumping ka ieu channel tong hilap klik tombol subscribe-na, like-na, oge tiasa ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gor Bacep di share ka pamirsa anu sanesna. Teras dina masing-masing kolom deskripsi video atanapi dongengna aya tombol toko Mang Cecep Gor Bacep eta oge tiasa dititenan. Mudah-mudahan aya produk-produk anu sapagodos sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Benar tah Bapak teh bisa dibenarkeun nyeri hatena mah jeung tetela ngandung karugian anu kacida gedena, tapi salah Bapak deui dipikir-pikir mah sabab kurang perhitungan. Jawab Den Barnas beri kerung siga nu mikir. Salah palebah manana Den? Kurang perhitungan nawana keur Bapak teh? Pasanap teu ngartieun. Salah mikirna waktu mimiti pasanap. Kumaha kitu pang disebutkeun salah mikirna? Kieu waktu Bapak mikahayang ka Nyirani teh tangtu bae Bapak geus kolot, Nyirani mah budak keneh. Jadi imbanganana Bapak teh pantas jadi akina Nyirani. Tah beuki gede Nyirani teh beuki gelis, ari Bapak beuki kolot beuki peot, kulit kenyod, mata dekok, tulangna gede, dagingna hepe, siga hap-hap kurang dahar. Tah tangtu bae Nyirani moal daekeun kahiji lain tandingna budak ngora katurug-turug gelis kudu nyandingkeun aki-aki nu geus peot, katambah pikeun Rani teu rumasaeun kahutangan budi ku pasanap teh lantaran rumasaeun soteh diurusna ku Mang Aleh anu ceuk pikiran Rani geus sawajibna lamun eueuh indung bapana mah nu jadi paman anu wajib ngurusna teh. Tah ari ngurus daharna anak atawa alo mah teu meunang disangkut pautkeun sareng untung rugina pasanap, sabab kewajiban kolot ngurus anakna komo deui dijual beulikeun mah upamana lantaran pasanap nu ngabayuan engke geus gede kudu urang bae nya nu bogana teh teu bisa pasanap lain kitu pamanggih kuring mah. Jadi pikeun pasanap kudu kieu lamun ngarasa rugi kudu menta ganti kerugian teh ka Mang Aleh lantaran Mang Aleh nu boga jangjina. Jadi Mang Aleh anu kudu tanggung jawabna lain Nyirani. Atuh kaduana sanajan pasanap hayang oge tangtu moal dilayanan lantaran da geus kolot atuh pasanap teh kudu ngukur kakujur bae atuh. Piraku aki-aki hayang kanu gelis tur ngora keneh mah katambah-tambah parawan keneh, ceuk Den Barnas nutup carita anana. Ari kudu nama kitu Den, tapi engke oge karasa geura ku Aden na samaru kumaha ari geus kolot teh. Najis teuing najan Bapak geus aki-aki oge kudu menangkeun ini mah pe rasakeun engke lamun geus kolot nafsu mah hayang ka budak umur belasan tahun Den. Pangkat Bapak teh meujeuna kudu menangkeun Rani. Keun atuh Bapak anu kolotna atuh Rani anu ngorana dan nafsu mah moal eleh ke budak ngora. Jawab pasanap manija motrot. Sumuhun lepat eta teh pasanap kuriak di pojok bae ku pamajikan. Lamun teh mah boga pamajikan kanu ngora kumaha keh lamun disebut nafsu besar tenaga kurang na moal aral kira-kirana. Teu ingat tuh
Jawab pasanap bari ngahulang teh ngusapan gadona anu pinuh ku janggot carang. Tuh gening susah ngajawab nanya kumaha atuh pilampaheun pasanap ayeuna teh. Ngan kuring mah mere peringatan baeknya ulah wani-wani ngaganggu karani sok sanajan Rani tengah hiji jeung kuring lebar pasanap Rani teh boga hiji adat anu pujian anu picontoan pikeun awewe. Nah ari Aden taya harapan karani teh cuk pasanap mani bengong ade ngeden Barnas nyarita kitu teh. Harapan mah masih aya tapi pikeun kuring moal maksa nu teu suka daek soteh bela tumutur tepi kangorbankeun pati ngabelaan kasukaan anu sarua sukana. Ari sukanya belah mah moal manfaat kantun ngadoakeun bae meureun. Nah geus pisah jeung Rani teh Den, pasanap beuki heran. Jasmani mah geus pajawuh pasanap da buktina Nyi Rani teh milih nuturkeun Juragan Suryaman tibatar nuturkeun kuring. Atuh tinggal nanya bae kuring mah nah rek saha madepna teh. Lamun ka kuring syukur, cenah lamun embung ka kuring moal bisa kumaha. Da kuring mah lain domba moal maksa mirusak cara kalakuan pasanap nu enggeus-enggeus. Is ulah mamawa ka kolot atuh pamali ceuk pasanap nyerang. Anu enggeus-enggeus abdi mah nyarios teh pasanap, malah abdi oge percaya ayeuna mah yen pasanap moal ngalakukeun kalakuan anu sapertos ti heula. Lain kitu jawab Den Barnas bari imut. Nya kitu sigana mah eta caritaan Aden teh kahartos pisan, jawab pasanap bari ngaharuk deui. Tah kumaha ari Kang Uja sareng Kang Ehon teh pasanap? Den Barnas hayang nyaho. Nya eta matak nalangsa Den, sanyana make Ehon teh maot sirahna bejad leungeunna jeung sukuna parotong atuh daragrag tina jurang anu sakitu luhurna ari ninggang kana batu. Ih, matak lalino dipikir-pikir mah halusna bae teh aya nu terangeun duka kumaha tah ngusutna anu wajib teh. Ngan duka teuing soal Ki Uja sigana mah paeh deui lantaran kageleng kareta api lebah sukuna pisan. Cenah mah teu inget-inget lantaran loba teuing kaluar getihna. Alusna mah paeh bae enggeus tibatan tanpa daksa mah mata kuatir bae nya Den ngarah urang teu kausut deui ceuk pasanap bari ngalango. Kumaha atuh tujuan pasanap ayeuna teh? Rek nyamperkeun ka Juragan Suryaman bae lantaran tetela pisan paehna si Ehon teh ku manehna jadi rek minta parurugi bae ka manehna teh. Iraha pasanap rek kabumina Juragan Suryaman Der Barnas hayangeun nyaho. Isukan bae Den, ari Aden rek teras ka mana? Sami pasanap kuring oge rek nepungan karani hayang tetela tujuan manehanana. Tidinya rek terus wangsul kapun bapa, jawab Den Barnas bari ngarenghap narik napasna. Urang pisah bae aya namanya Den. Kon sajian waktu urang teh papanggih deui, pasanap bari cung nangtung serta ngajak sasalaman leos manehna indit. Ku Den Barnas ditingali di pelong ti kajauhan. Urang malikan carita Nyi Rani sareng Suryaman harita keur ngarariung di baturan ku Winangsih anu keur ngalalahun tini. Maranehna ngararobrol sabab kamari teu salse Juragan Suryaman kulem kawas anu hayang leureuh nembe jag-jagna harita tetela sehatna benar. Rani ayeuna engkang bade kadinya heula sakedapnya moal ayeuna naon kitu lamun engkang rek nganter Winangsih sareng tini karorompok. Nuhun-nuhun oge lamun Rani ngiring ka ditu. Namun engkang teh ngarasa curiga keneh sieun aya nu terangeun yen Rani aya di engkang. Juragan Suryaman bari netep ka Nyi Rani anu teu weleh imut bae. Juragan, upami kitu mah sae di dieu bae abdi mah ngantosan. Margi upami abdi ka ditu bilih katohyan ku nu sanes mah. Sieun katohyan ku saha Juragan teh? Jawab Rani bari netep. Rani engkang sieun kapanggih ku pasanap sabab tetela pisan anu rek nandasa ka urang teh batur-baturna pasanap sedang ayeuna manehna teh geus ragrag dilebak jero kana jurang sarta saurang deui sigana mah kageleng kareta api tah eta teh babalas ti Rani waktu ragrag ti dinya tah tina loteng teh
Saur Juragan Suryaman bari nunjuk kanu tetecean loteng urut Rani ragrag tea. Laras Juragan, rupina moal emuteun di alam dunya pangintennya. Jawab Rani bari gogodag sigahan deul ku eta kajadian teh. Lain teu ingat deui Rani, tapi cek pikiran engkang mah manehna teh paeh. Geura urang Bandungan bae hayang nyaho. Tah nu matak cek sangkaan engkang teh tangtu pasanap hayang mangbalaskeun baturna. Jadi pasti manehna lamun geus terangeun baturna jadi korban mah kana datangna ka dieu. Kulantaran kitu akalna pikeun urang nyecingan imah teh urang bagi dua bae. Rani jeung engkang di bumi ieu ari Winangsih tini sareng Mang Kardi di bumi anu ti heula. Lain beres lamun kitu mah. Tah Rani ulah kaluar ti jero imah. Sabab bisi aya nu nalingakeun malum jelema teh nya. Sur Juragan Suryaman bari neuteup ka Nyi Rani. Mangga Juragan, abdi mah ngiringan bae. Namun moal aya nu terangeun kitu yen abdi aya di dieu. Moal Rani nu mawi samemeh urang ka dieu kukuluyuran di Bandung heula oge. Maksud engkang teh kitu. Sangkan datang ka dieu peuting jadi teu aya nu terangeun yen Rani di imah mana. Nah di ieu imah atawa di imahna anu ti heula dieusian ku Den Barnas. Tah kitu maksud engkang teh nu mawi wayahna bae nya ulah ngiring ayeuna mah. Sabab engke lamun engkang jeung Winangsih nya kitu deneng tini babarengan ka imah itu tangtu bae cek nu terangeun mah Rani moal aya di dieu sarta nyangka aya di ditu. Sabab cek pikiranana teh piraku Rani ditinggalkeun di dieu sorangan. Tah kitu taktikna engkang teh. Sur Juragan Suryaman bari ngareret ka saderekna. Tah kitu geuning Rani, kumaha teu kaabotan di dieu teu aya batur. Ning Winangsih bari ngareret ka Nyi Rani mairan. Henteu Juragan. Sawios abdi mah sorangan oge, katambih moalami sanes. Jawab Nyi Rani bari ngareret ka Juragan Suryaman atuh ngupingkeun Rani nyebut moal lila teh. Gancang Juragan Suryaman mangnembalankeun saderekna. Moal Rani engkang di ditu moalami tuh ayeuna teh tabuh 4 paling-paling oge dugi ka tabuh 6 engkang di ditu teh. Nah sabadana Rani mandi oge engkang teh geus datang deui. Nuhun Juragan, jawab Rani bari imut ngagelenyung atuh moal matak heran lamun Juragan Suryaman ayeuna gumbira pisan sabab Rani siga bogoh. Winangsih, hayu atuh urang ka ditu make mobil bae ngarah teu katingali ku batur. Sur Juragan Suryaman ka sadarekna anu keur nyekelan tini atuh gancang harita teh kalaluar. Di luar nyampak Mang Kardi keur nyekelan setir mobilna atuh gancang pantau mobil dibukakeun. Sup maranehna arasup ka jero mobil. Geleser mobil teh maju. Sia kanyahoan ku aing teh ayeuna mah. Tapi nah hari Rani teu ngilu. Piraku make jang ditinggalkeun segala rupa mah. Pintar sia Suryaman. Tapi da aing mah teu perlu ku si Rani ayeuna mah. Perlu sote ku sia. Cek gerentas hatena hiji jelema bari kaluar ti panyumputanana terus manehna nuturkeun eta mobil anu harita geus teu kadeuleu. Hei, cek hiji sorak ngagoroan nu keur lempang atuh gebeg nu lempang teh ngarenjag serta ngareret. Ari breh Den Barnas anu ngagupayan teh atuh gancang disampeurkeun. Den Barnas anu harita cicing dinu sepi teu aya jalma. "Are Aden rek ka mana?" jawab pasanap Malik nanya. Ditanya teh Malik nanya. "Piraku teu kaharti keneh mah Pak. Apan kamari oge dicaritakeun geuning. Hayang muguhkeun ka Rani puguh," jawab Den Barnas bari seuri. "Sarua bae atuh. Ade kitu mah Bapa oge rek nepungan ka Suryaman, rek minta karugian ngurus ka Rani. Kumaha atuh urang teh? Da sarua kapentingan ananya Den, urang barang bae yuk." Ulah barang pasanap. Bapa mah bapa bae ka ditu. Kuring mah moal daek di baturan. Komo deui anu maturanana bapa mah. Nah, cek pasanap rada teu ngeunah. Bapa mah kolot jeung aya sifat-sifat anu maksa. Ari kuring mah budak ngora tapi moal maksa mirusa. Ngan katingali aya Rani dia teh dina mobilna pasanap. Teu aya Den, sigana mah disumputkeun di Jakarta sugan.
atawa di imah nu ayeuna didatangan ku manehna. Lamun kitu mah Rani teh sorangan pasanap, cek rasa kuring mah pasti di imahna anu dipake tunangan ti heula teh keun rek didatangan bae ayeuna mah. Selemet jalan pasanap kuring mi HP saeutiknya ulah sok maksa miruh sa awewe. Kuring mah anti pisan sarta janji bareto moal ngaganggu teh masih laku. Cuk Den Barnas bari indit. Ari pasanap teu nembalan seri bae gawena teh sarta ngomong di jero hatena. Pikeun aing mah duit perlu, awewe perlu. Meni geus asa berat teu manggih awewe teh. Kuon sia cuk geunentes hatena pasanap bari terus bae manehna lempang. Rek muru imah Suryaman nu di arah ka sorena. Nya kitu deui Den Barnas manehna harita lempang muru ka bumina Suryaman anu anyar dipindahan. Barang jol datang kadinya manehna teu talangke brai pantona dibukakeun kaparangan teu dikunci atau ari brai muka teh Den Barnas bungangang bunga. Katayap manehna lempang kawas bapa maling bae kabeh kamar diasupan tapi nyirani teu aya. Atuh hatena teh reuas hanas asup teu bebeja kawas anu arek maling tapi anu disejana harita kasampak suwung. Teteh lah nyirani teh teu aya geuning. Tadi cek pasanap dina mobil teu kapanggih. Nu matak disangka disumputkeun di Jakarta. Tapi luka teuing lamun di imah itu mah urut aing waktu di dinya. Cek geunentes hatena Den Barnas bari rek balik deui kaluar sieun aya nu nuding bangsat. Barang rek kaluar pisan ras deui manehna ingat lamun teu aya di dinya piraku panto diantep teu dikunci-kunci acan atuh tag aya sangkaan boha-boha keur dicai nu matak manehna gancang balik deui terus ngintip. Ari pek tetela pisan aya anu keur mandi. Sanggeus tetela aya mah gancang Den Barnas ka kamar gek manehna diuk heula nyempot dina jero kamar hayang nyaho arek nekad. Kumaha katak nyerani lamun manehna kitu teh nah arek dijeritan atawa ngaku biasa kitu pikiran Den Barnas beri neuteup eta kamar ditinggal sakurilingna. Keur jongjon Den Barnas diuk teu kanyahoan deui kedepruk saranu lempang sarta suk ke jero kamar teu nyahoan aya jalma. Sigana teh jongjon bae teu sieuneun teu curiga sarta ngenteung dina kaca nyirani di samping jangkung mata kabita nu ningal. Alusna barang rek disalin manehna rek muka samping samemehna malik heula ari malik ari gok teh nyirani meni ngarenjag sarta manehna ngagoak brak diuk bakat kurewas. Aw! Cek nyirani reng hapranjug bari andi prot diuk sarta teu make kutang komo deui baju nama ngan alusna harita teh pinarup mah katuruban sabab di sampingna jangkung. Rani Den Barnas bari neuteup kawas nu geugeut pisan sigana teh. Den Barnas nu bieu nanya ku Rani teu ditembalan tapi rei beungeutna Rani ngadak-ngadak jadi pias sarta melong teu ngicep tina bakat ting handeul sabab lakuna Den Barnas beda ti laku biasa. Rani teu aya deui jalana nu ngabulkeun Kang Tang hayang nepungan ka Rani teh iwal ti kieu. Rani hampura engkang tos kumawan tundongkap ka dieu sarta nepungan ka Rani. Den Barnas nyarita deui budina pikarunyaeun tapi tetep ku nyirani harita teh ditembalan. Rani kunaon teu nembalan ambal Kang Rani teh pedang Kang torojog tanpa larapan asup ka kamar. Teu pantes pangintenya Rani. Den Barnas teu boseneun nyarita sanajan teu ditembalan. Oh Rani cing tembalan sakecap bae atuh Rani. Den Barnas meni ngalimba semuna langsa. Kaluar cek Rani abong-abong dipentas sakecap mendingan ukur sakecap deui nembalana teh. Abong-abong minta ditembalan sakecapnya mendingan sakecap pisan nembalanana oge. Rani cing engkang minta jawaban anu tepat suka engkang datang ka dieu atawa henteu. Sopan engkang lebet ka ieu kamar atawa henteu cek Nyi Rani tegas pisan. Oh Rani engkang heran nah Rani jadi galak kapangaruhan ku Suryaman Rani teh geus kacekok ku harta banda Rani teh geus teu cinta ka engkang aya namanya. Den Barnas meni ngahulang. Engkang soal cinta ulah dibabawa ka juragan Suryaman, soal cinta ulah dihijikeun jeung kasopanan
cinta tinggal cinta tapi kasopanan hirup kedah dijagi. Nah engkang jadi kitu. Abdi teresep karena kelakuan engkang anu teu beda ti ahli palacuran, anu teu bisa ngabedakeun mana tempat nasemah jeung tempat sare pribumi. Abdi tos dihina ku engkang, abdi tos direken awewe kembang jalan ku engkang. Nyingkah engkang, nyingkah. Ceuk Nyi Rani bari gawuk ceurik ngabangingik. Rani, Den Barnas ngan ukur bisa sakitu nyaritana teh sarta cala ngapsigan nu reuwas. Sora nu ceurik ngagukuk di jero kamar sumegruk ngabangingik mata kuatir tapi taya nu ngupahan lantaran pikeun Den Barnas. Rani teh geus teu cinta kitu pikiranana teh. Atuh pok manehna ngomong sorana teh dumareda meureun ngarasana langsa buah ati jadi mungkir. Rani engkang ngarasana langsa kana ati ting celetit tapi teu bisa kumaha lantaran ayeuna bukti kabogoh engkang geus nonggong buah hati jadi mungkir. Pikeun engkang teh rumasa teu kudu diusir-usir sanajan dibere budi anu ngurawed baeud ge engkang mah mau burung indit. Tapi Rani kudu ngarti ulah ganca ngahukuman peek saleser lalaunan ku salira teh rarampa naon nu jadi sababna panglaku engkang kieu teh jeung naon maksudna engkang pang aya di jero kamar teu beda nurutan bangsat anu sok maksa mirusa nafsu dijujur lir sato geus ingkar tidak dasar pangkalakuan kieu teh engkang mah kajurung bae ku sikap salira Rani anu teu puguh-puguh nonggongan ka diri engkang padahal kahayang engkang mun mimiti urang wawuh ku panon anu ningali silih pelong tanda resep ku ati anu geus janji hayang hirup pabarengan jeung hayang silih belaan. Hanjakal ayeuna robah panon Rani teh buringas lir kaasupan ku setan sabab mung pangajak setan nu sok ngajak lunca-linci. Poe ieu janji kitu poe isuk lain deui tah eta sanes manusa sabab akalna ngandengki teu nyaho salah jeung bener teu aya rasa rumasa. Pe Rani gara pikir ieu imah nu Suryaman lain imah boga Rani sedang juragan Suryaman ka Rani bogoheun pisan. Ari Rani kekeh bae teu bisa misahkeunana kasaha cinta sajati jeung kasaha mikanyaah tah eta kudu dibagi ulah becara ayeuna hayang tetep mikanyaah tapi jeung ngorbankeun cinta. Atuh putusan kitu mah putusan nu pangsalahna sabab lamun Rani jadi dikawin ku nu teu cinta waktu sare tangtu ingat ka anu dipika cinta tah eta geus doraka ka salaki teu gumusti. Bibir jeung ati teu sami badan jeung rasa teh beda. Ari bibir nyebut ngiring ari ati tetep mungkir da ingat ka diri engkang. Badan mah sadaya-daya dikorbankeun ka salaki tapi rasa ngabelesat nyipta kanu dipicinta. Rani terus terang engkang kuciwa diusir ku Rani sabab engkang disebut teu sopan padahal bet beroraah di jero kamar sanajan di jero imah oge geus teu sopan sabab asup tanpa idi nu boga imah mah lain jelema bener tapi jelema teu bener sarua jeung adat bangsat. Ngan kudu ingat Rani lamun nyamperkeun jelema bener kudu ku jalan nu bener ku jalan alus basa hade tatana sopan santun hade budi. Tapi nyamperkeun jelema teu bener mah lain deui kudu ku cara anu teu ngahartikeun kana sopan santun anu teu ngahartikeun mana benerna tapi asal ngeuna sorangan geus cukup. Tah ayeuna engkang ka dieu teh hayang ngayakinkeun eta Rani nah Rani teh bencelang-bencelung atawa henteu. Lamun Rani narima kangkang ku cara tata biasa terus terang engkang kaluar tanpa dititah sabab pang engkang asup ka kamar teh lantaran sieun kapanggih ku anu sajen anu ngewaeun ka engkang anu moal panujuan engkang asup ka ieu imah. Tapi kumaha buktina ayeuna teu sangka Rani engkang teu nyangka diusir ku Rani cara kabangsat cara kapalacuran anu teu mayar. Nalangsa Rani engkang teh sabab pangusir ti Rani teh karasana ku engkang mah lebih kejam tibatan nampik lebih kejam tibatan nyebut teu cinta ka engkang. Rani pileulehan engkang mah ayeuna moal datang deui ka Rani
moal manggihan deui karani sabab percuma taya hartina taya nyugemakeun anak anu bener mah nambahan pipanyakiteun. Rani teung teuingeun engkang ayeuna rek indit tapi lain indit asih, lain tanda arek sopan tapi inditna diusir dianggap jalma teu sopan. Pek Rani engkang sangka kumaha oge pek teh teuing tapi engkang tetep teu ngaraos sugema dikitukeun ku Rani teh. Rani angin Allah anu terang kana kaayaan hate engkang, ceuk Den Barnas barijung nangtung leos indit. Engkang, ceuk Rani bari ngudag rek ngabedol ka Den Barnas. Rani tong ngageroan sabab panggero Rani hiji racun anu matak mateni pikeun lalaki. Jawab Den Barnas bari malik heula kawas hayang ningalieun petana Rani anu bieu ngageroan. Engkang, hapunten abdi teh Kang, abdi romaos lepat. Hapunten engkang. Rani bari karawak nyekelan leungeun Den Barnas. Rani lesotkeun leungeun teh Rani. Lamun asup ka imah jeung ka jero kamar geus dianggap teu sopan, tapi kumaha nyebutkeun anak kanu ngabebedol leungeun batur di tengah imah. Sopan anu kieu teh namina. Rani, sanajan engkang tadi asup ka jero kamar, engkang oge ngareti moal ngantelkeun kulit, moal ngajujur nafsu, moal nurutan Rani anu ayeuna muntangan engkang. Lesotkeun Rani. Engkang, lesotna leungeun abdi kedah barang sareng pegatna nyawa abdi Kang. Rumaos engkang, abdi teh cinta ka engkang, tapi aduh ampun engkang. Nyi Rani bari segruk nyeng cerikan pandanganana Den Barnas. Rani, engkang moal ridho kudu ngadenge deui kecap-kecap cinta tina bibi Rani, sabab cinta palsu ari cinta murni mah alias cinta sajati tina tekad kana ucap jeung kana lakuna pasti sarua lain cara kecap Rani. Lesotkeun Rani, lesotkeun. Pantasna Rani mah sareng juragan Suryaman lain jeung engkang. Lesotkeun. Ceuk Den Barnas bari ngabedol leungeunna mani dicentok. Atuh bro, Nyi Rani nangkuban segeruk cerik bari netep ka Den Barnas anu ngagidig kaluar ti eta imah. Ningali Den Barnas kitu Nyi Rani mani ngaguk-guk cerikna henteu kawengku. Bari nangkuban teh melong ka Den Barnas anu indit sarta henteu malik deui henteu nempoan ka manehna. Atuh hing cerikna teh harita mah beuki tarik sarta jung Nyi Rani cengkat. Telenyang manehna lumpat muru deui ka kamarna, geblug ngabebetkeun maneh sarta ngarawesan buuk kawas pondok pangharepan. Buk Rani teh gimbal teu ari balas dijenggut dikalawas ku sorangan bari nginghak teu repeh tapi taya nu ngupahan sabab di dinya sorangan teu aya anu maturan atuh laun-laun bosen sarta manehna ngalimba bari ngumbar cipanon teh sasambat jero hatena. Engkang, geuning bat kitu teu aya pisan ras-rasan, teu hawatos kanu lemah. Padahal diri abdi teh tetep micinta ka engkang. Cinta abdi sajatina ti lahir dugi ka batin. Abdi tetap rek gumusti moal ingkah balilahan. Hate abdi tetap tigin ka engkang sejak sumujud ti lahir dugi ka batin. Mung hanjakal diri engkang bendu karusuhan teuing. Padahal diri abdi teh sanaos daek ditikah jadi bojona dunungan, tapi pikeun diri abdi mah moal bade dipasihkeun. Diri mah kagungan engkang moal libikeun ka batur. Cek babasan kolot mah kajeun paeh jadi siit tibatan jeung teu kasorang sasarengan sareng engkang. Janji teh patuker batin anu teu aya pegatna sarta patepung nya diri upami kalaksanakeun. Tapi ayeuna buktosna engkang bendu kalangkungan padah maksud diri abdi rek ngawula ka Suryaman. Padahal ukul ngawula lain arek pasrah diri sabab pikeun diri abdi teu acan nyebatkeun cinta kakara nyebatkeun mangga lamun juragan Suryaman ka abdi palayeun nikah. Namung diri mah mau ucul lantaran kagungan engkang. Engkang mangga bandungan kapayun pasti katinggal yen abdi tetep satia ka salira rek gumusti. Engke ge tangtos katinggal kasaksi ku diri engkang abdi bakal diserahkeun sarta diri masih bersih. Engkang
Ieu abdi Kang nyirani barinya gruk cerik di tilaman ku bantalna atuh henteu matak heran lamun sarung bantal cipruk karagragan ku Cipanon. Sangga sebuah unghak-inghak korejat nyirani cengkat serta terus manehna teh culang cileung rek disalin tidinya terus nyisiran meresan heula buukna geus kitu terus disalin maksudna rek terus indit nyamperkeun dununganana sabab cek pikiranana di imah sorangan keung taya batur ngomong pisan di jalana lempang bae manehna teu tutumpakan. Waktosna kabujang see pamiarsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.